Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Masih keneh tiasa ditepang dangukeun deui dina acara anu matuh kamemet urang sadayana. Ayeuna kantun bagian anu ka 62 nanya pamiarsa. Kumaha salajengna para mitra sadayana? Saenggeus lumayan lila jojorelatan antuk nama Neng Tina ngarandeg dihareupeun hiji imah. Sok sanajan henteu agreng, tapi eta imah teh kawilang hade tur gede, geus ku tembok wangunana oge. Kayan wanci geus tengah peuting, geus rehe combrek sepi nyaring. Teu kadenge soran batuk-batuk acan ti eta imah teh. Tayohna mah pangeusina geus tali brasare. Debubuhan harita teh geus manjing ka tengah peuting. Teu kungsi ka katayepan Neng Tina kalayan siga anu luasa pisan ngadeukeutan panto anu aya di tepas imah. Pel. Neng Tina mimiti napalkeun leungeun katuhuna kana panto. Teu jauh beda jeung mangsa keur mukakeun jandela kamarna Neng Yasmin teh. Teu lila antarana ti jero kadenge pating solokna soratulak. Nyeh. Neng Tina suraseuri mangsa nempo eta panto muka ku sorangan. Bus. Neng Tina asup ka eta imah. Pikeun sakadapan Neng Tina rurat reret heula nempoan kaayaan. Lumayan lega rohangan eta imah teh. Kamarna oge satilu-tilu. Reup Neng Tina meuremkeun panonna. Dibarengan ku bibirna anu kunyam-kunyem. Sigana mah keur mapatkeun jampe pamakena. Sanggeus aya kana sabaraha kadapanana tina baham Neng Tina anu masih kunyam-kunyem kaluar haseup ipis anu rupana beureum. Anu saterusna mah eta haseup teh pating salesep mubus asup kana sela-sela panto unggal kamar. Sanggeus beunta deui Neng Tina unggut-unggutan bari suraseuri sorangan. Kojengkang. Neng Tina mimiti ngojengkang ngadeuketan hiji kamar. Reket panto eta kamar dibuka lalaunan. Di eta kamar kasampak aya dua urang jalma anu keur ngagebra-tibra. Geus araya umuran duanana oge. Teu kungsi nutupkeun deui pantona. Neng Tina ngojengkang deui ka kamar anu kadua. Di eta kamar mah aya dua urang di eta kamar mah aya dua urang jajaka. Anu sarua geus pada talibra. Geus kitu mah gancang bae. Neng Tina ngojengkang ngadeuketan kamar anu hiji deui. Oke. Panto kamar dibukakeun lalaunan. Nyeh. Neng Tina suraseuri mangsa di eta kamar nempo awewe anu keur nangkarak dina kayan tibra. Anu tetela geuning Bulastri eta teh. Kojengkang. Neng Tina ngojengkang asup ka eta kamar. Ngadeuketan Bulastri anu keur ngagebra-tibra. Jen Neng Tina ngajengjen persis pisan digigireun sirahna Bulastri. Puh, kalayana launan Neng Tina niup beungeut Bulastri. Dumadakan tina irungna Bulastri biji haseup ipis warna beureum. Sarta anu saterusna mah eta haseup teh nyelesep asup kana baham Neng Tina. Hudang sia, hudang. Cek Neng Tina, kitu teh bari teu eureun-eureun neuteuk Bulastri. Aneh. Kulisik. Bulastri mimiti ngulisik. Sok sanajan siga nu berat, panon Bulastri muka launan. Reat ka gigireunana. Gebeg. Nempi ka pohara ngarejagna Bulastri, mangsa di gigireunana geus ngajanteng hiji wanoja anu keur suraseuri ka dirina. Saha maneh? Bulastri langsung ngorejat sarta undur-unduran dina kayaan diu keneh. Batan langsung nembalan mah
Neng Tina malah lelenggakan seri si ganu genah pisan. Sama nih, rek naon ka dieu? Saha? Tanyana Bu Lastri deui. Anu tayoh nama ngan karek apaleun kana ngaranna wungkul ka Neng Tina teh. Ari kana beungeut Neng Tina nama teuing apaleun, teuing hanteu. Sedengkeun ari Neng Tina teuing apaleun ti saha ka Bu Lastri jeung ka tempat anu jadi pangajarkanana. Wanohkeun aing Tina anu rek dipoleran ku sia teh geuning. Cek Neng Tina bari tutujuk panonna kokole nyayan beureum. Tina Bu Lastri siga nu pohara pisan kageteunana. Heuh. Pangna aing jauh-jauh di jugjug anggang-anggang deteang datang ka dieu. Aing rek nyabut nyawa sia deuleu. Bungan sia bat geus kumaha wani. Marentakeun dukun pikeun leluh aing deuleu sia. Beuki ngagebag deui we Bu Lastri, mangsa siasat jahatna geus katohian ku Neng Tina. Buri nyai jeleg ngan ukur sagiceup mata, jirim Neng Tina dumadakan robah jadi wujud anu pikasieun. Bukna cawigwig sapasang panona bolotot semuhurum. Kalayan aya nu ngegudat siga panon oray. Beungeut Neng Tina oge dumadakan jadi pinu ku sisit. Tina sirah samet beuheung wungkul anu robah teh dari kahandapna mah biasa bae. Mak, bapak, mak, bapak. Bu Lastri nepi ka langsung jejeritan nempo kitu mah. Sarta parman beungeutna oge dumadakan sepapias lir taya getihan. Seuri Neng Tina estuning mata kukurayeun. Koleset, jerut, derog-deg. Sanggeusna turun tina ranjang mah, Bu Lastri ganjang lumpat ka kamarna, ganjang lumpat keluar ti kamarna. Neng Tina tibang nempokeun, kalayan paneuteup anu pohara seukeutna. Seleber kep. Leungeun katuhu Neng Tina dumadakan coplok samat pigeulanganana. Sarta nu saterusna mah nyeleber newak suku Bu Lastri anu keur lumpat. Kasieun kagila jeung karuas pagaliwot tak jadi hiji. Bu Lastri gogowakan sarta abrug-abrugan. Tapi cekeran leungeun Neng Tina dina suku katuhuna estuning gede pisan tanagana. Bapak, mak, bapak. Bu Lastri gogowakan nyambat kolotna. Ari anu disambatna anu dipentahan tulung nama boro-boro hudang ti brabe nu aya teu kungsi ngulsik-ngulsik acan. Kalayan antare pisan Neng Tina nyamperkeun ka Bu Lastri bari lelenggakan. Sigana mun seug bisa milih mending keneh kapiuhan pikeun Bu Lastri mah. Awahing ku ngarasa sieuna. Kana hanjakal teu bisa. Mak, bapak, mak. Bu Lastri beuki gogowakan sarta ajrag-ajragan. Maksa Neng Tina geus aya di hareupeunana. Gep. Sanggeus nyerenge heula, leungeun kencan Neng Tina dipake nyekek beuheung Bu Lastri nepi ka eulegegan. Dua leungeun Bu Lastri tipe parakat hayangeun ngalepaskeun cekelan Neng Tina. Tapi pageuh da tanaga Neng Tina pohara pisan rosana. Jung. Bu Lastri dijungjungkeun siga nu hampang pisan. Bu Lastri motah aeu sarata rorowesan. Modar sia monyet. Panon Neng Tina buburi lengan.
Ari Bulas terima timbang bisa kalian sepasang panona anu burial buncelik alatan ngerasa engap buk siga nu hampang pisan Bulas teh dibabetkeun kana ubin imah kalian sirah anu nutug leuwih teh heula balu karena sirah Bulastri nepi ka bujrat bajret otakna oge busat basret pacampur jeung getih anu langsung ngabayah bah lir anu dibahekeun tina awakna Neng Tina lelenggakan deui seuri siga anu segema pisan mangsa nempo badan Bulastri anu keur kakarepekan teu beda jeung lauk mujair anu kasaatan curelat ceneng geus kitu mah gancang bae Neng Tina ngagajleng ngajorelat ninggalkeun imahna Bulastri kalayan dina waktu anu teu pati lila oge Neng Tina geus nepi deui ka panganjerekanna Pak Akas mangsa ditepas eta imah Neng Tina nempo dua jalma anu keur jaraga anu tayoh nama minangka gaganti si Rabig jeung si Kalung Neng Tina gancang sasalingkeran make jalan tukang sanepina ka jero imah kalayan gura-giru Neng Tina ngoloyor ka kamarna gancang disalin pakaian Pak Akas anu bubulucunan dina kayaan ngagebrak bari nangkep guguling mah meh teu dipalire kojengkang kuledag sanggeus salin pakaian mah Neng Tina ngagolerkeun awakna digigireun Pak Akas anu kiwari geus jadi salakina geus moal aya anu ngaganggu deui ayeuna mah karisiaeun Aris daguan sia dina waktuna Aris kitu gerendeng dina hatena Neng Tina siga nama ari unek-unek kajang Aris mah pohara pisan gedena reup geus kitu mah Neng Tina meuremkeun panonna kalayan teh kung silila teuing oge geus ngaguher ngagebra-tibra waktu terus lumaku kira-kira pisa minggueun deui ka hajat kawinan Jang Aris di lembur Cilanjung mah estuning pohara pisan sibukna puluhan warga rereongan ngagawean itu ieuna siga anu pada daek tur pada hayang sok sanajan ari lolobana mah teu kungsi dititah rek sabaraha leunjeur ngalagombongna ieu teh mang tanya salah seorang warga anu harita keur ngalabring tayoh nama rek ngalaawi jeung gombong lah sabodo teuing masing rek dibiakeun sadapuran oge teu jadi masalah pikeun mamang mah teh lalaki anu sigana mah nu boga kebon awina kituna teh kalayan katembong siga nu ikhlas pisan sing loba wae nya urang sina gede nyeun panggungna apaan duaan rek kawina oge sabodo teuing cekeng oge nu penting mah hajatan kawinan Jang Aris teh kudu rame pokona mah arudud euy yeuh udud ti Lurah Asep saurang jajakah lempang rada gaganjangan enggoning mapaikeun udud kanu keur laleumpang walasan warga anu keur ngalabring galecok saja jalan kalayan kabeh oge katembongna teh siga anu sarumangat pisan sarta teu saeutik anu nembongkeun paroman marahmai alatan sakedeung deui rek diayakeun ramean galecokna warga lolobana mah ngomongkeun perkara Jang Aris anu kiwari pohara dipiajrihna ku urang dinya sedengkeun ari jalma anu keur jadi bahan wangkonganna nama nya Jang Aris harita teh keur sibuk jeung puluhan warga nu sejena keur ngalarata palataran kosong anu aya di gigireun imah Lurah Asep sibuk pisan katempona teh aya anu ngababa durungkunan aya anu nuaran tatangkalan anu sakirana ngagokan aya oge anu kabagean nyasap cukut jeung sajabana sedengkeun ari Jang Aris Jang Didin katut 10 santri mah
harita teh kabagian purah ngagunduk-gundukeun runtah anu engkena arek diduru. Sedangkeun di imah Lurah Asep puluhan ibu-ibu oge siga anu embung eleh pak pikpak nyayagikeun dahareun pikeun susuguh puluhan warga anu mantuan barang gawe. Hawu dadakan di buruan imah oge nepi ka aya sabaraha gundukna. Dari ngandalkeun anu aya mah geus puguh moal mai. Da ngaliwatna wungkul oge aya kana 8 kastrolna. Asarek hajatan rajanya ieu mah. Celengkeungna saurang awewe anu harita keur barang gawe. Kawas anu ngalaman zaman kerajaan wae euceum mah. Nya eta we meuni asa rame-rame teuing kieu. Nya ketang warga oge belaan loba anu eureun heula buburuh ngabedugna. Mata kitu oge ciciren dimuliakeun ku Gusti ari jang aris mambeunannya. Nya meureunan jeung mani asa nurup cupu deui jang aris teh ari kawin jeung Neng Yasmin mah nya. Itu di antara galecokna ibu-ibu anu harita keur mantuan popolah di buruan imahna Lurah Asep. Ari nyilam jeung Neng Yasmin mah teu katempo sigana mah barang gawena di jero imah. Iso, Lani. Lurah Asep ngurunyung ka tepas imah nyalukan 2 awewe anu harita keur mipitan daun sampe. Anu dicalukanana timbang pating lali. Panganterkeun heula gorengan jeung cikopi so. Ceuk Lurah Asep. Iso jeung Bilani anu dititah gancang arunggeuk. Sarta nu saterusna mah gura-giru ngalaksanakeun pancen tinu jadi pamimpin lemburna. Meh barang pisan jeung pating laleosna 2 awewe anu rebo ku babawaan. Kurunyung, harita ngurunyung 2 jajaka nyampeurkeun ka Lurah Asep. Rek ari dit ayeuna ieu teh. Ceuk Lurah Asep rutret ka 2 jajaka. Mohon Pak Lurah. Ceuk nu saurang ngawakilan nembalan. Kela dagoan sagedeungnya. Lurah Asep gura-giru asup heula ka jero imah. Sarta tekung silila oge geus ngurunyung deui nyampeurkeun 2 jajaka. Yeuh, keur bekal di jalannya. Bisi capek mah tuh kudu maksakeun datang gitu. Ngabejan sot teh bisi pajar taya basa-basa acan we ieu mah nya kade. Lurah Asep turut-ret ka jajaka anu duaan. Kituna teh bari ngasongkeun sabaraha lembar duit. Mangga sumuhun Pak Lurah mangga. Teh manu saurang kituna teh kalayan paroman anu marahmai mangsa nampanan pamere ti Lurah Asep teh. Geudig geus kitu mah jajaka duaan teh ninggalkeun eta patempatan. Bade kamarana jang akah sareng jang mama teh Pak Lurah? Tanya saurang awewe anu harita keur ngasul-ngasulkeun suluh. Dititah ngabejan bahasa miri. Era ari taya basa-basa acan mah. Awewe anu tumanya ungut-unggutan. Ibu-ibu anu sajana oge pipilueun. Ari 2 jajaka anu ngaranna Akah jeung Mamat anu tetela kapancenan pikeun ngabejan bahasa miri. Leumpangna rada gagancangan. Yeuh kah. Dibarengan ku rada ngarandag heula. Jajaka anu sigana mah ngaranna Jang Mamat ngasongkeun duit anu geus meunang ngaduakeun. Wah, loba geuningnya euy. Paroman Jang Akah wah ramah-rahmaina. Nah, ngabedug mah kudu 5 poeun sakieu teh nya. Tah, sarua urang oge sakiewang, pas dibagi 2 teh euy. Heulah percaya aing mah, ngaratere. Geus kitu mah eta 2 jajaka teh ngarungkug deui neruskeun lampahanana. Teu kacatur kumaha lila di jalanna dina mangsa anu moal lila deui oge. Harita waktu rek manjing ka asar. Jang Mamat jeung Jang Akah geus narepi ka lembur basa miri. Sanggeus tatanya heula ka sabaraha urang warga, antukna jajaka nu duaan teh anjog ka hareupeun imah anu pangtungtungna. Assalamualaikum. Sampurasun.
Jang Akah ngawakilan uluk salam sanepina ketepas imah teh bari kaketrokan lawang panto. Waalaikumsalam tembal anu di jero imah. Jang Mamat jeung Jang Akah siga nu bunga da geus apal kana sorana oge yen anu cikeneh nembalan teh tayalian sora basa miri. Teu lila antarana panto imah ngulutrak aya nu muka nyawe anu ngurunyung teh basa miri pisan. Ke asa wawu ieu teh saha teh ieu teh Jang, tanyana basa miri kituna teh dibarengan ku rutret kajajakan nu duaan. Abdi mah Mamat bah, ieu akar rencangan abdi bah ti lembur Jatilindu. Jang Mamat ngawanohkeun ngaran kituna teh disusul ku nyorongkrong ngajak sasalaman. Jang Akah oge gancang nurutan. Ti Jatilindu. Muhun ti Jatilindu. Ti Jatilindu. Syukur. Paingan atuh asa kungsi nempoan. Aya keperluan naon ieu teh Sujang? Ieu teh kapiwarangan ku Lurah Asep di piwarang. Nya hiap atuh ka jero heula Sujang, di jero ngobrolna. Mangsa nyaho yen eta dua jajaka menang panitah ti Lurah Asep mah. Gura-giru bae basa miring ngajak asup ka jero imah. Dua jajaka oge langsung arunggeuk sarta saterus nama arasup nuturkeun lengkah nu boga imah. Gek tilorana dariuk di patengahan anu ngan ukur di amparan ku samak pandan. Nyai suguhan ieu aya sema di Jatilindu. Jerokna basa miri nyalukan anakna. Teu lila antarana tina lawang dapur aya ini anu ngalolokeun sirahna hayang nyaho ka semahna sigana mah. Jajakan nu duaan langsung maranggut tanda hormat. Dititah naon ku Lurah Asep teh Sujang? Cek basa miri rutret anu duaan. Di piwarang ngulem ieu teh bah. Dina dinten Kemis Payun Kang Aris teh bari nikah sareng Neng Yasmin bah. Jang Akah anu nembalan teh ngaakangkeun sagala ka Jang Aris teh padahal mah umur Jang Akah teh aya di saluhureun Jang Aris. Geus nyaho atuh Abah oge kana perkara eta mah Sujang. Muhun kitu nama bah. Nanging saurna teh saur Palurah nya kedah aya we ari basa-basa pangulem wae mah. Saurna deui bilih tebih teuing mah kedah maksakeun sumping da Abah mah parantos sepuh bah. Yes, nya kudu atuh datang mah dulu. Rek maksakeun datang demi si Kasep mah dulu Abah mah Sujang. Nya saya atuh upami kitu mah bah. Keur kitu ngurunyung pamajikan basa miri. Song ngasongkeun susugu. Tayeuh nama anakna mah nu tadi langsung ulin. Jajakan nu duaan gancang bating solongkrong ngajak sasalaman. Dititah ngondang urang ieu barudak teh indungna poe Kemis hareup cenah Jang Aris rek kawin teh. Cek basa miri nepikeun deui beja kana jadi pamajikanana. Kami oge hayang milu bapana, hayang panggih jeung Jang Aris teh. Ngan edas geus teu kuat leumpangna ari jauh-jauh teuing mah deuleu bapana. Majikan basa miri nembongkeun paroman anu kuciwa. Nya sugan we dina hiji mangsa mah datang ka dieu si Kasep teh. Nya han sok atuh tah tong diarantep wae. Hampura we ukur saya aya di dieu mah Sujang. Ceuk pamajikan basa miri ditungtungan ku rutret kadua semahna. Cakap saki oge ambo. Geus kitu mah Jang Mamat jeung Jang Akah ngaregot cai anu disuguhkeun. Siga anu nikmat pisan da puguh oge keur mejeunahana. Ieu teh punten bah. Moal lami-lami abdi mah bah. Bade langsung amitan we ieu teh. Bilih kawangian teuing di jalana.
sanggeus nginum cai jang akah mah langsung amitan da jang mamat tual toel wae satangi cepan kita tadi mula meuting heula atuh di dieu meuting we da jauh atuh ka Jatirindu teh teh sujang cek Basamiri ieu teh hoyong ngabatosan ngadamel panggung kangge hajatan nikah Kang Aris bah kabita warga Jatirindu mah hampir sadayana tamplok kabantosan masing teu diperang oge bah. Masya Allah dasar kajelma solehnya kajelma soleh mah kitu dah geni majikan Basamiri nepi ka gogodeg kusabab jajaka anu duaan keukeuh peteu keukeuh dina pamadeganana antuk nama Basamiri oge teu bisa maksa pikeun nitah mareuting heula samemeh eta dua jajaka mulang Basamiri ngeupulan heula duit rada maksa da asal nama jang mamat jeung jang akah kekepehan bungeun narima dina waktu anu ngan ukur memenitan sanggeusna jang mamat jeung jang akas marulang kaburuan Basamiri pating kurunyung dua urang lalaki anu tetelah eta salah saurang di antara nama anu tetelah salah saurang di antarana taya lian lalaki anu kungsi milu ngariung di mana Pak Akas nyatana anu kapapancenan pikeun menta tulung ka unggal dukun dina kaayaan keur kitu waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.